Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf demi Quran nu mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Tapi maranehna hareranen pedah datang ka maranehna jalma anu ngawawadian di antara maranehna pok jalma-jalma anu kalupur teh nyarita ieu mah pok-pok anu aneh. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Nah upama kaula sararea geus maot turta jadi taneuh bakal dihudangkeun eta mah pangbalikan anu jauh pamohalan. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Saestuna kami uninga kana saniskara anu dihakan ku bumi dina mayit maranehna jeung di kami aya kitab anu diraksa. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Tapi maranehna ngabohongkeun hak nalika eta hak datang ka maranehna. Bukituna maranehna mernah dina kaayaan nu pikabingungeun. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Nya naha maranehna hanteu nenjo ka langit luhureun maranehna kumaha kami ngadegkeunana jeung kumaha mapaesanana jeung eta langit teh teu aya nu bareulahna. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Jeung bumi teh ku kami digelarkeun sarta kami nancepkeun di dinya gunung-gunung jeung kami nuwuhkeun di dinya saban-saban jinis anu harade. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Minangka perhatikeun jeung panggeuing pikeun saban abdi anu hayang marulang ka Allah. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Jeung kami nurunkeun ti langit cai anu diberkahan tuluy ku eta cai teh kami nuwuhkeun kebon-kebon jeung sisikian pupueun. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Jeung tangka korma anu jarangkung anu mayangna mareuhpeuy. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maytan kadzalikal khuruj. Minangka rejeki keur abdi-abdi kami ngahirupkeun ku eta cai teh nagri cengkar cara kitu deui hudangna di kubur teh. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rass wa Thamud. Samemeh maranehna teh kaum Nuh jeung pangeussi nagri Arasi jeung Samud geus ngabarohongkeun para rasul. Wa 'adun wa fir'aun wa ikhwan Lut. Pon kitu deui kaum Ad jeung kaum Fir'aun jeung dulur-dulurna Lut. Wa ashabul aikati wa qaum Tubba' kullun kadzdzaba rusula fahaqqa wa'id. Jeung pangeussi nagri Aikah katut kaum Tuba sakumna geus ngabarohongkeun para rasul. Ku kituna nya merenah ancaman
kami teh. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Nya naha kami teh geus ripuh ngayugakeun anu mimiti teu pisan-pisan. Tapi maranehna aya dina kamangmangan perkara ngayugakeun anu anyar teh hudang dina kuburan. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Jeung saestuna kami geus ngayugakeun manusa jeung kami uninga kana saniskara anu diharewoskeun dina hatena lantaran kami leuwih deukeut ka maranehna batan urat beheungna. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Sing ingat nalika dua malaikat tukang nyatet amal nyaratet ti katuhun jeung ti kencaeunana bari dariu. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Hanteu sakecap oge omongan anu kumanehna diucapkeun anging anu digigireunana nyampak raqib jeung atid. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Jeung bakal datang sakaratul maut kalawan hak tah eta maot teh anu kungsi ku maraneh disingkahan. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Jeung sangkakala ditiup eta teh poe anu diancamkeun teh. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Jeung saban jiwa baris datang dibarengan ku nu ngiring jeung saksi. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Saestuna maneh teh salawasna taledor dina hal ieu nya ku kami dibukakeun langsena ti maneh. Kusabab eta tetenjoan maneh dina poe ieu jadi seukeut. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Jeung pok nu ngabarenganana teh malaikat nyarita nya ieu catetanana nu aya di abdi. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ. Gebruskeun ka jahanam saban jalma anu nya kupur nya basangkal. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ. Anu ngahalangan kana kahadean anu nya ngaliwatan wates wangen nya marangmang. الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ. Anu ngajadikeun pangeran nulian disagigireun Allah ku kituna geura gebruskeun kana siksaan anu rohaka. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Baturna setan nyarita nun Gusti Pangeran abdi sadaya abdi hante nyasarkeun maranehna namungnya maranehna salawasna dina kasasaran nu tebih. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. Anjeunna ngadawuh maraneh ulah silih bantah di payeuneun kami lantaran saestuna leuwih ti heula kami geus maparieun ancaman ka maraneh. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
Moal dirobah eta ancaman teh ku kami jeung kami henteu dolim ka abdi-abdi. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Sing inget poean kami mariksakeun jahanam naha geus pinuh maneh teh jeung jawabna naha aya keneh tambihana. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Jeung sawarga teh dideketkeun keur jalma-jalma anu tarakwa hanteu jauh. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Nya ieu anu dijanjikeun ka maraneh pikeun sakur jalma-jalma anu nya tarobat nya ngaraksa diri. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Nya eta jalma-jalma anu wedi ka Pangeran nu Maha Murah kalawan goib jeung datang madep kalawan hate anu tobat. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Sup geura arasup ka dinya kalawan salamet eta teh poean nu langgeng. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Pikeun maranehna di dinya teh aya saniskara anu ku maranehna dipikahayang jeung ti kami aya deui tambahana. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Jeung loba pisan kaum anu ku kami dibinasakeun samemeh maranehna anu kakuatanana teh leuwih kuat batan maranehna. Paburisat weh indit-inditan kaunggal negeri naha pikeun maranehna aya jalan pikeun kabur. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Saestuna dina perkara kitu teh kakandung panggeuing pikeun jalma anu boga hate atawa ngarepkeun kalawan manehna sadar. Walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub. Jeung saestuna kami geus ngajadikeun bumi jeung langit katut saniskara anu aya di antarana dina genep mangsa tapi karipuh mah henteu keuna ka kami. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ku kituna maneh masing sabar kana saniskara anu ku maranehna diucapkeun jeung prak geura ngamahasucikeun ku cara muji ka Pangeran maneh samemeh meletek sarangenge jeung samemeh surupna. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Jeung geura mahasucikeun anjeunna ti peuting jeung dina saban tas salat. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Jeung geura ragapkeun dina poean anu nyalukan cumeluk ti kadeukeutan. Yawma yasma'una
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Nyaeta poean kiamat di mana maranehna bakal ngadarenge panyeluk kalawan hak. Eta teh poean dibudalkeun dina kuburan. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Saestuna nya kami anu ngahirupkeun jeung mateni jeung nya ka kami geusan mulang. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'an. Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Poean berejadna bumi pikeun maranehna baruda kalayan rurusuhan. Eta teh cara ngumpulkeun nu gampang pikeun kami mah. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Kami langkung uninga kana saniskara anu ku maranehna diomongkeun jeung maneh teh lain tukang maksa mirusa ka maranehna. Kusabab eta geura elingan ku Qur'an sing saha anu sieun ku ancaman kami teh.